Contohnya nya rek tas atahiyat atawa henteu nya tas sujud Allahu akbar can ge ajeg nya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah tah ieu teh teu kenging nya tapi tungguan heula nangtungna sing ajeg teu kenging Allahu akbar tah kieu Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah termasuk dina rakaat katilu atawa kaopat lamun dina salat isya kan maca Fatihah teu maca surahnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Allahu akbar kan eta geus rada rek dongkonya waladdallin komo kieu mah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Allahu akbar tang kabawa dongko eta oge sami teu kenging tapi Fatihah teh kurangna kudu dina posisi nangtung lamun tos dongko sina nangtung heula neme bismillahirrahmanirrahim lamun waladolin urang ulah waka ruku tapi waladolin nah neme Allahu akbar jadi Fatihah teh kudu dina kaayaan nangtung pikeun anu salatna bari nangtung ari nu diuk nya dina kaayaan diuk ulah waka dongko eta oge sami nya kan orang masuk terkadang komo lamun tinggalin atau dina taraweh nih di ameng waladolin Allahu akbar tah ngameng Fatihah kana ruku tah eta teh teu dianggap maca Fatihahna lamun teu dianggap maca Fatihahna salatna teu sah kumaha cenah nu geus ari teu apal mah bari sok ngaji dihampura ngan lamun teu apal bari tara ngaji mah nya teh dihampura eta mah nya tos eta nomor ka-11 titik beres maca Fatihah engke aya pasunatanana aya teh di payun ke labis teh aya Alhamdulillah tayanya sabada maca Fatihah urang teh disunatkeun maca naon amin ya rek berjamaah atawa henteu urang teh disunatkeun maca amin osok urang maca amin sabada Fatihah osok lamun keur nyalira osok maca Fatihah osoknya sunnah eta teh tah sunnah bahkan sok aya nu nambahan memeh amin teh naon Robbi firli aya nu sok ngange wali walidayya amin Robbi firli wali walidayya amin mangga eta oge sami masih keneh sunnah rek ditambahan deui mangha nya doa ibu Rama Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira amin ari kaburu mah ya. Ari kaburu mah sunnah eta teh sunnat maca amin teh keur lamun berjamaah keur makmum oge keur imam oge sami henteu kena-kena imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin mah bagian makmum euy amin cek makmum teh ari imamna repeh henteu batal mah ngan imam ge sami maca amin teh sunnat ngan lamun keur berjamaah mah nu sunnat maca Robbi firli teh imam ya ari si makmum kan keur maca naon can macana naon ya kan makmum maca Fatihahna teh sabada naon sabada amin ya rek maca Robbi firli di mana kan imam heula siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Robbi firli cek imam teh anu sok make Robbi firli nya Robbi firli wal dia
amin. Keur makmum mah teu aya kasunatan maca naon? Robbi firli da maca Fatihahna oge encan. Ngan amin mah keur makmum keur imam sunatnya. Bahkan di tetangga kampung mah sanes robbi firli tapi robbi firlana. Mau disebutkan ya kampung mana-mana nama. Kantos sababaraha kali berjamaah maghrib di kampung sebelah besok ulin wae nya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Tah kitu imam teh dugi kadinya tarikna teh. Terus cek jamaahna teh amin. Kenging kitu kenging ngan pedah teu sunat nya. Kenging ngan teu sunat. Naon teu sunat teh? Robbi firli digentos ku robbi firlana. Pedah lobaan nya, pedah lobaan robbi firlana teu sunat eta teh. Naon sababna? Sabab amin sanes ngaminan robbi firli tapi amin teh sunat pedah maca Fatihah. Darek maca robbi firli atawa henteu oge imam naon sunat maca naon amin. Rek maca robbi firli atawa henteu anger we amin mah kumaha sunat. Atuh amin teh sanes ngaminan robbi firli atawa robbi firlana. Jadi bisi engke berjamaah di mana we nya. Bisi heg aya waladdallin rabbighfir lana. Tah kitu sarana teh. Kahiji teu sunat nya. Ari di dieu mah ada tara nya. Jadi meureun kakarang nguping ngan bisi di mana we berjamaahnya. Kahiji teu sunat rabbighfir lana teh. Nu kadua aya salah. Naon salahna? Sabada waladdallin kana robbi firli napasna henteu diganti. Bari waladdallin nuna disukunkeun ongkoh diwaqofkeun tapi diwasolkeun waladdallin robbi firlana. Kan napasna henteu diganti. Ari napas teu diganti teh ngaranna wasol. Ari wasol baris tungtung kudu kumaha? Kudu aya dina arek nage lain arek dina bade nage kieu meureun ieu mah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin narobi. Jadi narobi nya naon sababna? Sabab diwasolkeun dina bade nage ngan tetep ari sae nama waladdallin ganti napasna Rabbighfir lana. Lamun bade Rabbighfir lana atawa Rabbighfirli wali walidayya amin. Tah eta mah mangga nya. Bade Rabbighfir lana oge ngan Rabbighfir lana teu sunat nya. Teu sunat.